Alhamdulillahilladzi asra abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra thumma urija ila sidratil muntaha wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fil islam bimanzilatir ra'si fil badan. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara anu kukula dipihormat, ngahaja protokol diheulakeun. Sabab Syekh Mubarak moal naik-naik kana panggung lamun teu dititah ku protokol. Nepi ka isu kaing di jero masjid. Nuhun kol protokol. Wabil khusus anu sangat dimuliakeun, sangat dispesialkeun para alimil ulama, para kiai, para asatid, para kesepuhan, guru-guru urang kabeh, para ulama nu halal hadir dina peuting ieu. Nah dispesialkeun, maaf urang moal nyaho rajaban jeung fadilahna, urang moal nyaho Islam jeung eusikna, urang moal wauh ka Allah jeung ka Rasulna, lamun teu aya syariat perjuangan para ulama, para kiai, para asatid. Panggih jeung Nabi can pernah, ningali wajah Nabi can pernah, ngadenge suara Nabi can pernah. Tapi kunaon dina hati urang tertanam rasa iman jeung cinta ka Nabi, hakikat hidayah taufik ti Allah, wasilah sababiyah aya perjuangan para ulama, para kiai, para asatid anu geus ngawauhkeun Islam ka urang. Intina urang bisa kumpul di tempat peuting ieu hakikat izin Allah, wasilah sababiyah aya jasa-jasana para ulama, para kiai, para asatid. Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa nyeun jasa ka batur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Bener tuh, bener tuh. Maksudna naon asep? Urang aya na cicing di dieu jasana para ulama nu geus ngawauhkeun Isra Mi'raj jeung kautamaanana. Atuh ari panggih jeung kiai teh di jalan, kirang baras ya mere rokok. Atuh nanya-nanya, tolol. Anakna dididik ku kiai di imahna bisa ibadah, eta kolotna panggih jeung kiai di jalan teu nanya-nanya acan. Aya kolot nu kitu di dieu. Kolot palongo nu kitu ngaranna. Kolot goblok nu kitu. Aya di dieu nu kitu aya. Awas ya mitnah ka batur. Eueuh di dieu mah nya. Eueuh nu ngaku. Ayo orang belajar nyieun jasa ka jalma anu geus nyieun jasa.
teu barang bere ku materi atuh ngadoakeun nu bagus ka ulama bener tak urang doakeun ieu guru-guru urang sadayana di aya abah ya. Masya Allah ieu guru kula ieu Masya Allah awet kolot bah guru kula Masya Allah doakan ya para ulama, para kiai, para asatid sing diparanjangkeun umurna, sing ditambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah barokah ilmuna, tambah-tambah milik rizkina, tambah-tambah istrina. Itu nini geus salah ngaprek amin teu jadi kunaon eta? Ngagok aing bae. Ieu lalaki satuju. Lalaki setuju? Setuju. Ibu-ibu setuju? Pasti. Nuhun Kak, nuhun ya Allah. Thank you very much. Eta susu supaya ngeunah dibuka. Susu supaya ngeunah dibuka. Oh, maksudnya susu nu dina gelas. Pero kaing nyium jek tutup nak kaing diinum. Aja ngeres wae pikiranana. Ya kunon dua warna ya cai. Biasana opat aing. Cen teh panas, kopi hitam. 4 minuman Asep Mubarok favorit. Cai herang, cai teh panas, kopi hitam, susu. Nginumna di waktu. Cai herang, udang sare, nepi ka asar, cai herang. Asar nepi ka magrib cai teh panas, magrib nepi ka jam 12 tengah peuting kopi hideung, jam 12 tengah peuting nepi ka isuk karak susu anu ujungna hideung. Maksudna susu di kopian aisyah ngeres deui bae kacau urang deh. Ieu budak satong gagerewekan bae ya aing ceramah doang di TK bae cicing ya percis indungna eta tuh aing pohon nepi ka mana tadi tah eta kitu susu. Dan doa nu terakhir ulah waga nu penting para ulama, para kiai, para asatid, para panjang umur, sehat walafiat, barokah ilmuna, barokah milik rizkina, diberi turunan anu saleh tur salihah anu mampu neruskan perjuangan-perjuanganana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri anu sami ku kaula dihormati, mudah-mudahan sing dijadikeun pemimpin-pemimpin anu amanah, khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar DKM Masjid Al Hidayah, keluarga besar masyarakat kampung Kongsi Baru. Alhamdulillah hakikat izin Allah ya acara bisa terlaksana, wasilah sababiyah aya perjuangan, aya pengorbanan para panitia berikut para jamaah anu geus ngadukung karena terlaksana di acara. Mudah-mudahan segala rupa pengorbanan para jamaah, para panitia baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan amal soleh. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Qori Internasional Kiai Haji Samsuri Firdaus. Alhamdulillah nya nama enak, ngeunahnya nama. Datang panderi balik ti heula. Aing datang ti heula balik ti muri. Teu disawer deh aing. Atuh aing geus diomongan tadi ku Abah Haji, terakhir Pak Kiai mimilikan. Atuh aing jadi lemah digitukeun. Keun bae teu disawerkeun, nu penting hijikeun kana amplop kabeh. Hadirin hadirat rahimakumullah, doakeun Qori Kiai Haji Samsuri Firdaus mudah-mudahan sing dipanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayeuna alhamdulillah nyana geus nyieun imah di Depok, jadi nu rek ngondang teu kudu ka NTB, geus di Depok, ka NTB jauh teuing,
Kadang-kadang panitia mung siap biayaan beli tiket pesawat ngondang ke NTB tadi curhat ke Aing Ki Samsuri, kadang-kadang neangan ongkos heula cenah itu jam beli tiket pesawat karunya eta Ki Samsuri. Aing datang ke panitia diberena saeutik teu beli tiket-tiket acan cek ulah tadi kacian deh loh karunya eta ilmu Quran teh mahal euy ku agung-agungna dunia jeung eusina kabeh moal bisa nukeran karena eusi Al-Qur'an. Bener deh, bener deh. Makanya ilmu qori teh mahal. Setiap qori bisa jadi mubalik, tapi tidak setiap mubalik belum tentu bisa qori. Bener deh. Ku mahalna ilmu Quran. Aya hal kan bisa mubalik ge, tapi maca Quran. Lo bapak belit aya mubalik pabelit maca Quran. Gagayaan make kiroat makhraj leungit eta. Tapi qori bisa jadi mubalik, tapi mubalik belum tentu bisa jadi qori. Leres teh. Mudah-mudahan aya anak turunan urang jadi ahli kiroat, amin. Bisa nyafaatan indung bapana di akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka orang sami-sami manjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap Allah curahkan selama-lamanya ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba'ut tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutnya, khusus orang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kenging syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perjalanan gula tadi di Cikampek berangkat jam 3:30 asar, nyampe jam 7 isya. Kamang catrek heula kula teh kamang dayat heula. Sabab anu ngondang kula sok lewat wasilah Mang Dayat, Ustaz Dayat alhamdulillah. Lain kuna naon karunya ka panitia nu butuh ku kula, ulah nepi ka Cikampek jauh, lain aing teh hayang didatangan. Kadang-kadang panitia so tahu ini teh ka Cikampek atuh aing geus liar ka mana-mana. Dokter mangga huleng mun ieu mah aing. Sok karunya simpel bae jeung sasepuh barok mah. Di pasar Kemis aya Ustaz Dayat, aya catrek, cukup ngahubungi anjeunana. Lain promosi aing tiba heula. Si eta mah tiba heula. Qori sarua deui. Alhamdulillah. Tina qori maehna ge. Kamari nyobaan ceramah di babetan ku panitia. Ulah kitu sia Dayat. Qori mah qori bae tong merebut lahan aing. Alhamdulillah. Mang catrek alhamdulillah. Teureun-eureun teleponan kula, sieun kula teu datang. Atuh lamun kula teu datang, atuh geus Dayat nu dicekek ku panitia. Terutama ieu saya panitia teh Kang kana, Kang Abidin eta. Mana Abidin mana jelemana? Atuh geus sia kata dia teh. Abidin ih sebel deh. Abidin teureun-eureun nge-SMS-an aing bae. Atuh tilu poe kamuri SMS-an bah kamanatan Mang Dayat ulah poho tilu poe deui bah tempo Abidin sar Kemis kongsi heueuh aing simpel bae ngajawab heueuh isuk-isuk kering Abidin deui bae ih amit-amit aing Abidin bah engke sore rek berangkat jam baraha we bebas pusing Abidin digitukeun. Mang catrek Mang Dayat ngirim Sherlock 3 jam jeung macetna 3 jam setengah geus 3:30 nyiapkeun mobil karek-karek naik suku sabeula karena mobil kering Abidin deui bae heuh din SMS bah posisi di mana karak naik cokor sabelah pira aku suka aing kudu dipoto yang bukti ya Allah begitu nyampe maaf Abdin maaf batur di barere hiji ewang kan tadinya iya hiji ewang gitu piraku aing hiji sarua tuh aing mah 2
sok sia aing kamari dirajek dibere tilu din eta ngodokan naon ulah nu leutik mah ulah aing teu beuki terpaksa aku terima. Ya Allah kongsi Masya Allah harus diceklane ku sia ge lah siap Allah mubarak abidin ai Hasan eueuh ketua PAPI Suramira Jalan Ketua Maharian Hidayah kongsi nu menjamana nu abidin. Thank you very much. Geus buru wis leungit geus buru eta nu cepet geus din ka ditu yuk ari eueuh deui mah geus bisi bebeakan sia oh bener atuh guru oh tambahan iya guys, iraha aing ceramahna ieu teh atuh. Din geus diuk astagfirullahaladzim. Iya. Wah, geus. Aduh, yang jadi diperkosa kieu. Bangke turun ceramah bagi dua awas eta. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan Allah ngabales. Amin. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Ieu mah alus, bakal kapanggih deui alus. Mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad. Saur Rasulullah, barang siapa yang bersedekah mengeluarkan harta niat untuk bersedekah, memberikan hadiah, memberikan kebahagiaan untuk orang lain, maka Allah akan tambah hartanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Sugan di dalilan kieu mah si Abidin naik deui. Geus bebeakeun ke samping sia dibikeun ka aing. Atuh sia balik sataranjang. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Baitu kula nyampe ka dieu Abidin bunga kula datang. Beban pikiran berkurang. Sia Bubarok datang. Datang. Abidin nyosor deh. Ya iyalah pipi aing menang minyakan jadi robah bauna. Jadi budadir. Ya saya Bubarok teu ngarasa kaganggu, nggak maklum. Panitia ngabaran terus nge-SMS-an terus sabab naon? Rajaban adalah kategori hajat masyarakat. Lain hajat pribadi. Lamun acara geus ngalibatkeun masyarakat luas, maaf. Biasana sok terehkeun kana fitnah. Sabab masyarakat kabagi dua, aya nu pro, aya nu kontra ka panitia. Bener teh? Ketika acara sukses tanpa ekses, nu komen macam-macam ka panitia. Tapi ketika acara gagal, kori teu datang, mubalik teu datang, rieuh hulu panitia. Hayang kabur. Bener? Aya nu pro maka panitia ngupahan, sabar, ieu mah ujian teh Allah. Beda jeung nu kontra ka panitia mahido bebeakan nyalahkeun ka panitia lah kula mah geus teu percaya saya teh jadi panitia geus mah galak teu milu udunan deui teu mere duit-duit acan teh jelema kitu aya nu kitu di dieu sia mitnah deui bae eueuh di dieu mah ya eueuh nu ngaku kabeh ge mikirkeun alhamdulillah buktina dina waktu Nabi hadir kabeh alhamdulillah tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia naon ieu ngaran bungkusanana peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon eusina ieu bungkusan teh pangajian pangaosan ari pangajian tina kalimat pangajen naon hatina pangajen harga
disebut ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hatina pangaos? Harga. Pantes aya jaminan singsa jalma nu ngalengkahkeun suku ini ka majelis ilmu, maka eta sarua jeung ngalengkah mapai jalan ka surga. Saur Rasulullah, singsa jalma anu ngalengkahkeun suku ini ka majelis ilmu, balik tolak ilmu menang doa ngariung jeung ulama jeung kiai, maka balikna eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin amal, amin kenceng mantog henteu gigireun imah aya pengajian pura-pura teu nyaho bae. Aya nu kitu. Kiai mah kiai gegerebekan di majelis. Nyaritakeun fikih, ngabahas salat, ngabahas wudu, hare-hare bae di imah. Isuk ditanya, "Kak, pentingnya di rutinan kiai ngabahas salat?" Lah, di imah ge kadenge ieu. Teu cukup ku ngadenge. Tanpa utur syara, kudu aya perjuangan jeung pengorbanan. Naon perjuangan anak daek ngalengkah ti imah menuju majelis taklim. Naon pengorbanan anak rela ninggalkeun kabeh nu dipikaresep di jero imah, sementara tinggalkeun ngabelaan heula ngariung jeung ulama jeung kiai, balik ngaji insyaallah jadi harga di hadapan Allah. Ieu jang lalaki ieu khususna ya. Nu hese diajak ngaji. Benar deh. Ya ibu-ibu mah paling kompak di mana-mana. Maaf, kula lain muji hareupeun ibu-ibu. Urusan pengajian ibu-ibu eueuh kacapek. Isuk-isuk kayak pengajian ibu-ibu mah hadir. Benar. Belaan pagawean di imah ditinggalkeun. Seseuhan numpuk ditinggalkeun. Ngaji heula aya aturan kayaknya seuh mah balik ngaji. Aya nu kitu aya. Tah pepen dengekeun. Bahkan anu nekat ibu-ibu ka pengajian mah moal seseuhan. Keknya so kiai sia mah beureun. Iya ibu-ibu, ya nu hese bapak-bapak. Mata kula di Cikampek ngayakeun minggonan sahriahan tilok ngondang bapak-bapak. Olok undangan. Disebarkeun 100 ka bapak-bapak nu datang 5an. Aki-aki kabeh. Nu opat molor, nu hiji batuk. Aing mamagahan karpet di majelis. Mending ngondang ibu-ibu teu olok undangan, cukup satu undangan ke satu desa nu datang 1000. Hebatna ibu-ibu ngan olok kejo. Ih ngasongkeun kahakanan ka ibu-ibu teu ngitung menit detik geledis. Bolu karak diasongkeun sia hilang dari peredaran. Jeung piring-piringna leungit dihakan. Mentak ibu-ibu mah ada ciri khas tiap balik ngaji tasna ngadadak lalintuh. Hahaha sia nunung ngaku sia. Bah yayah dengekeun acih sia. Tiap balik ngaji tasna lalintuh. Atuh bolu dibebeskeun, ranginang opak asupkeun, jeruk dedetkeun, cau teu mah hislapkeun BH. Najis. Lamun nyuguhan bapak-bapak awet, bapak-bapak mah tuh deuleu ka jero awet tuh nu noel-noel. Cau jeruk bapak-bapak mah kalari bae. Luak lieur eta teh modus nempoan batul meleng. Batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak. Sok ibu teu percaya kodok. Na kantong eta tah calana Iwan bewok tah gigireun aing tadi diuk di ditu cau punyana disikat sok bisa terpercaya kodok na kantong calanana pasti aya cau raja. Ih wan saya saing baheula ke di Cilongok panggih di dieu baheula mah dicukur ya mas. Wan hai bisa dendam kai. Ya Allah Bu Pak tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran mudah-mudahan sing jadi tabungan amal soleh.
rizkina usahana urang dia mudah-mudahan sing leuwih barokah yang bakal ibadah. Amin ya Allah ya Rabban, amin ya Allah ya Rabban. Memang ngabas kemana-mana, maaf urang kuatan heula akidah urang supaya ulah kabawa ku sakaba-kaba sababna loba jurig iluri setan milu mijah mamake pakaian Islam asup ke lumut-lumut umat Islam tapi jeroanan hati-hati rek ngancurkeun akidah-akidah umat Islam. Ieu lain di Tangerang bae, lain di Banten bae, di Jawa Barat geus loba musimna asup deui ka lemur-lemur. Nganggap anu kikian buludan rajaban eueuh ti dituna. Rajaban teh haram. Ngarayakeun Isra Mi'raj adalah bid'ah yang dolalah, yang tersesat, bisi nyelap ka Tangerang ka dieu. Ceuk ulama lamun dia teresep cicing bae, ulah ngaganggu anu resep. Da urang oge anu resep rajaban tiluk ngaganggu, bener teh? Ngan urang anu beuki rajaban diganggu bae urang moal cicing da urang ge boga hujjah, benar. Maaf, yang berkaitan dengan Isra Mi'raj, acara Isra Mi'raj, aya peringatan, aya perayaan. Peringatan dan perayaan dua kalimat yang berbeda. Ari ieu kategorina naon ieu? Perayaan. Disebut perayaan, dirayakan, dibesarkan. Nu teu aya diayakeun. Asalna eueuh panggung di dieu diayakeun. Coba ieu pot kembang saha aya di dieu. Padahal eueuh tadi dage di dieu. Da bubar ge rajaban dibongkar deui. Eueuh salon eueuh. Bubar rajaban dibawa di kudu bogana. Ting lunas ting incan. Tukang sorkes lunas kan? Enggak, berarti aing nu dianjuk ya. Aya kameramen segala rupa asal ge eueuh bubar rajaban dikaluarkeun deui. Ieu perayaan nu teu aya diayakeun ngan jerona ieu perayaan aya peringatan. Disebut peringatan naon asep? Aya nu diinget-inget. Saha nu diinget-inget? Kangjeng Nabi Muhammad. Disebut perayaan jerona aya peringatan, tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Aing ngaran sakadar peringatan, maaf. Kiai beres salat Isya, beres wiridan, beres ngadoa, ngajak ka makmum, jamaah, kula kabarali baturan kula 15 menit ya di masjid. Ayeuna Kiai, kula rek macakeun tarikh kejadian Isra Mi'raj Nabi. Niat ngagungkeun Isra Mi'raj Nabi. Beres tutup doa, bubar masing-masing. Jadi nilai peringatan. Tuh kudu ribet mau panggung ka jero masjid, keheurin-heurin. Bener? Cuma peringatan saja bisa. Beda jeung perayaan. Laju anu eueuh ti nabina naon? Mungkin nilai perayaanana seperti kieu. Can aya di zaman Nabi. Ngarayakeun Isra Mi'raj Nabi, make panggung, make tenda, make sound system. Can aya di zaman Nabi. Atuh logika sejarah bae. Nabi rek nyawa tenda ka mana harita? Nyewa salon ka mana? Can aya. Ai peringatan anak geus aya peringatan anak mah henteu bid'ah. Ketika Nabi Isra Mi'raj nyeritakeun kejadian perjalanan Isra Mi'raj dipayeuneun Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dipayeuneun putrina tercinta Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, sampai nangis Fatimah mendengar cerita ayahanda diisrokan, dimi'rajkan, diperlihatkan oleh Allah dengan siksa-siksa yang menimpa umat-umatnya. Nangis Fatimah. Apa itu bukan peringatan? Itu peringatan, cuma tidak dirayakan oleh Rasulullah. Jadi lama nenek nyebut yo bid'ah, bid'ah, naon anu bid'ah? Peringatan mah teu bid'ah, geus aya ti dituna. Rasul menceritakan Isra Mi'rajnya dan itu merupakan peringatan. Bahkan Abu Bakar Siddiq yang pertama mendengar teruji imannya ketika Rasulullah menceritakan bisa terbang dengan sekian detik langsung ke langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha ilal mustawa, sampai bertemu dengan Allah, sampai pulang lagi. Bahkan ketika pulang lagi dari Isra Mi'raj, tempat duduk Rasul sebelum berangkat ketika pulang Isra Mi'raj masih hanet tempat salik Rasul. Saking ku cepat-cepatnya eta perjalanan Isra Mi'raj.
Kumaha Abu Bakar Siddiq menanggapi? Shaddaqta ya Rasulullah, aku membenarkan apa yang kau alami malam tadi. Subhanallah. Ini hebatnya iman Abu Bakar Siddiq. Eta peringatan. Ngan di zaman Rasul can dirayakeun doang kieu. Bisa dikatakan bidah, saya perayaan doang kieu atuh sababanya rayana. Yuk gali sejarah seetik. Selama hidup Rasulullah SAW sampai wafat Rasul tahun 633 Masehi, belum pernah ada perayaan besar-besaran Isra Mi'raj. Wafatlah Rasulullah, naik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah pertama. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari. Wafat pada tahun 13 Hijriah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan Rajaban besar-besaran. Wafat Abu Bakar Siddiq, naik khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 10 tahun jadi khalifah. Selama hidupnya Umar bin Khattab belum pernah mengadakan perayaan Rajaban besar-besaran. Kabur wafat Sayyidina Umar bin Khattab sabab dibunuh ku penyelundup kafir Palestina anu pura-pura asup Islam, masuk ke masjid ke sholat. Umar bin Khattab ditusuk, dibunuh.